Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Raisa ti kelas 11 MIPA 3. Abdi di dieu bade ngadudikeun diantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu masihan hidayah sareng inayah ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempal di tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Para wargi sakalian anu dipikahormat ku simkuring, dina waktos ieu abdi bade ngadudikeun diantara tentang kabersihan. Nyaeta pentingna ngajaga diri dina hirup sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan, nu mana urang sadaya teh kedah atawa wajib ngajaga lingkungan di sakitar urang, sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kasehatan dina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang sadaya kedah ningkatkeun pola hirup anu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian dikawitan ti ayeuna. Siga nu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis nyaeta an-nadafatu minal iman, anu hartosna teh kabersihan sabagean tina iman. Nu matak urang kudu dijaga ku urang-urang. Sebagai orang muslim anu taat jeung gaduh iman, urang tangtu kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atawa najis anu nyebabkeun urang janten teu suci. Allah mah resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kabersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan di sekitar urang. Tapi kabersihan eta teh macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana. Sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah percuma. Matak dimulai ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hirup sehat kanggo urang sadayana. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang marenah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.